abdi alhamdulillah sembah haturan raus nuhun cager aya hibar sareng saha lah kaula dibarengan ku Arjuna sumuh nuhun atuh bulan geus lila maneh aya di dieu parantos geus tepung jeung Gatot Kaca jeung Bima parantos ka mana eta marulih deui tadi oge lah geus dibikeun layang jamu sekali musada kusaha kumaneh teu acan oh jadi aya keneh di mana sepot sumuh alasanana Bima jeung Gatot Kaca mulang naon da sangam abdi teh sing dedang kege dikaitukeun deui kumatina karana wah seep abdi teh tengeulan lah ditengeulan sumuhun ngan kaburu we abdi lulumpatan sisi lumputan jadi marulih deui teh kulantaran abdi we teh kapendak nah atuh kalakuan teh maneh teh selenting bawaning angin kolepat bawaning kilat beja tilu benang dipersaya sumuh ieu beja teh dikuatan ku laporanana Arjuna panengahing Pandawa sumuh cenah di Amarta teh aya kajadian sumuh layang jamu sekali musada lambang kagungan negara teh aya nu maling oh eta wartos teh eta laporan ku kaula teu waka dipercaya sabab kaula ninggal heula dina gambar lopian kumaha anu katingali dina gambar lopian teh nu katinggal dina gambar lopian ku kaula yakin anu nyokot layang jamu sekali musada teh maneh hebat ae gambar lopian teh hebat tayeuna dek nanyakeun kanu jinis ka jinisna nah bener eta layang jamu sekali musada teh dicokot ku maneh ku abdi dibantu di mana nyokotna di Karaton Amarta jeung saha maneh initna abdi wungkul dibawa eta layang jamu sekali musada dibantu aya buktina aya mana cikan ieu layang jamu sekali musada nu dibantu ku abdi teh ieu oh nya bari dicada anten teh sok tunda henteu upami bari dicada kumaha dibikeun heuh matak tunda di mana bukti geus aya sumuhun pengakuan maneh rumasa nyokot rumasa rumaos bebeja maneh nyokot layang jamu sekali musada henteu kula dek nanyakeun ai nyokot teu bebeja naon hukumna hukumna mah anu boga we teh nyahoeun nyangakeun ka ahli hukumna nyokot barang batur teu bebeja tur dipibana eta hukumna teh mao maling cumuh rumasa maneh maling henteu tapi rumasa maneh nyokot teu bebeja rumaos eta teh maling sanes abong nu bodoh abong nu pinter nah naon aya nu pinter teh aya penyakit naon sok kabalinger nu bodoh ge sarua pantenan sok katotoloyo
Jadi agan sareng abdi teh sami eta kene. Nah pinter kaula kabalinger kumaha? Kabalinger. Mane bodoh kata toloyo. Rupina kana kitu. Mane naon alasanana? Pangna maneh teu rumasa maling. Teu. Naha danu abdi. Sidik eta teh barang nagara, nu nagara cepot, sumuhun. Ayeuna diaku ku maneh. Muhun. Dek naik banding maneh, naik. Kumaha naik bandingna? Kieu. Abdi teh meuli rokok. Nah teu nyambung kana meuli rokok, dangukeun heula atuh. Meuli rokok gudang garam merah. Buktikan merahmu. Begitu? Saatosna dibeli eta ku abdi jadi rokok saha? Rokok maneh? Dibantun ku abdi teh kararompok. Dibawa ka imah maneh. Sok ke rokok teh dina sorolok. Sedengkeun eta teh imah teh parantos hak kagungan pun bojo. Seseratanana sartu pikat atas nami pun bojo di imah saha tah eta rokok? Di imah pamajikan maneh. Isuk-isuk sabada sim kuring nyaring tina sare. Teras nginum si kopi. Sareng sena sim kuring nedak bala-bala, ingat aya udud sim kuring dina sorolok. Dibantun ku abdi teu bebeja takapun bojo. Maok lain. Kulantaran kuring teu bebeja takanu boga imah eta maok lain. Lain atuh eta mah beda deui jalanna. Ada ye kitu. Kitu kumaha cepot? Abdi bade naroskeun dupi ieu layang jamu sekali musada teh nu saha? Nu nagara, ai nagara teh nu saha? Eusina nagara teh naon? Rakyat jeung pemerintahan. Sakur-sakur anu nyicingan eta nagara ti mimiti pupucuk pamimpin jeung rakyatna eta nu bogana, ta ieu teh nu kuring, nah bakal disebut maok. Itu si cepot, itu keresna. Da lain maok mah barangna aya keneh can dijual. Jadi lieur itu entong lieur. Dan didinya anu pinter kabalinger. Nah, dupi didinya raja mana? Raja negara Dwarwati urus rakyat di ditu entong pipirun ka rakyat amarta. Ieu mah antara kuring jeung pemerintah kuring. Mun edek dirinya jadi mediator. Ulah berasa belah dume ka Arjuna, dume ka dulur, mengenang ke dulurna. Tak ieu oge atuh kudu belaan sarwakeun atuh. Ulah pemilih sistem, dume eueuh duit ti kuring keur nyogok. Arinya mah Gusti Batara Kresna tugas mahatungga pengaman dunya non-blok. Ulah dek topi. Tak awut-awutanana di dunya teh bongan ieu teh blok-blokan hirup teh. Hebat maneh nya puguh atuh dari tanggung jawab kuring mah. Yai kaula nu borok mah lamun najong teh kasalira rek ditembak ku kaula ti dieu. Di pondara hehehe tenang sangka sia kalakuan budak cepat ya ari boga nunungan hampang leungeun
Widian Raka Batara namanya si cepot kurang podaran mangga antos rada ngarti karesna memurusan senahide sabana satemo lewe lewala kaget unirahan ningali ingkang ngalaga Sang Nalendra Prabu Batara Kresna bingung nu teu mangeh tungtung susah manah nu taya sudana kumaha ngahukuman jalma nu model kieu ngandika cepot lan jadi tetep eta teh moal waka dibikeun moal lain kanu harti rek dijual sanes ieu mah kieu we bisi maneh engke cilakakeun kaula bakal milu nyalametkeun maneh asal ayeuna dibikeun ka kaula sok eta layang jamu sekali musada mangga dipasieun ku abdi aya syarat digentian duit sanes udagan naon atuh syaratna biasa ngawaler kana pertarosan abdi pertanyaan anak ieu yang jamu sekali musada agan uninga naon eusina cenah pancadarma ai dharma nu kahiji percaya kanu kawasa percaya oge kamanusiaan tabdi rek naroskeun dupi anu disebut manusia teh nu mana nah pandangan anjeun kaula ucing kadang-kadang jadi ucing nah pandangan maneh kaula bagong kadang-kadang manusia teh akhlak bagong dipake nah maneh bisa nyarita kitu margi ari bagong teh heuras beuheung hese ngalieu ai kitu jalma dipapatahan ku itu ku ieu ku kiai ku ajengan ku adan ku rupa-rupa katerangan-katerangan Allah noyod dina kagorengan hese ngalieu heuras beuheung ai nu heuras beuheung kuring nek nanyakeun naon bagong semuanya eta kadang-kadang kalakuan bagong jadi pake kadang-kadang jadi bajingnya teh bajing luncat lagu bajing luncat ai kalakuan jelema kawas bajing kumaha nu luncatan di mana korupsi manehna diudag ka itu diudag anu ngudag ka kulon manehna aya di kidul diudag ka kidul manehna aya di belah wetan disebut ucing-ucingan da puguh ucingnyaan diudag ka kaler aya hanapun sasak disebut ucing-ucingan da puguh ucing budug jadi maneh nanyakeun teh kene soal ka ketuhanan mah ngan ieu mah urang cokot universalna we ulah ningali bule ningali hideung negro atau kumaha we lah pokona mah manusia we ieu mah
tak abdi rek nanyakeun mana manusia teh heueuh ieu tah eta mah dadana naon cepot mana manusia teh nya ieu dadana teh mah ari ieu tah eta irungna panonna ceulina buukna kulitna tulangna dagingna sungsumna balungna jajantungna atina bayahna tak manusiana mana kabeh mah wujudna nah ceuk maneh mana tuh teu geuning can taramat eta aya kamanusiaan teh jadi pangna ku aing dicokot teh geuningan ieu teh bongana sia teh lain manusia. Aduh itu si cepot, aduh itu Krishna. Cing mana manusia jatuh itu? Kuring teh hayang panggih jeung batur itu. Batur kuring teh mana itu? Conong ting kadunya didinya ubudunya. Ngahina ieu teh para ratu mika yungyun para menak mika serab kolot ngesok budak era dengan mika deudeu disebutna ge Batara tugas maha tunggal pikeun ngarengsekeun teu pikeun ngarengsekeun tapi cicing dipaehan siap wae mangga aya abdi mah Widian Raka Batara mangga akang dek mikir heula sakedeung sok sia boga ilmu naon teu gaduh ilmu naon-naon tunggu di dieu ku aing di podaran nyingkah dina harti sia FSMR mangga moal nyingkah kuring liwat nista maja utama geus kaluwihan Raka Batara geus ditunjuk-tunjuk ngawiwirang sia pusaka anu bakal bisa mutuskeun jiwa raga puluhan panah sia bakal nyasar kana tikoro bakal karancang sia awak rasakeun kurang ajar Arjuna panengah Pandawa ngabar pusaka sasat astra jingga bade ditugal jaga kupayu lan pigang prang wejema Arjuna teh jago tembak. Oh, atak paling nyingkah kabur gitu. Murid Dorna nomor hiji. Wah, nomor wahid teh mah. Nomor hiji pisan mah murid Dorna teh asa mulia.
Ari Asyep Mulya teh kabogoh neng cucu. Power eta kan. Ulah kasinggung neng cucu ieu mah dari cucu ieu. Iya teh cucu bitan kan. Yang teh cucuna teh cucu bitan. Kang atuh kan. Jago temak Arjuna mah euy tong boro make jeung newak dewek nu sagede kieu. Baheula eta Arjuna jarak 10 km nembak reungit. Menang kan? Teu da jauh. Teu beunang. Ai ka baletis begitu. Ya eta mah nyangakeun ne. Geus pasrah ona mana kan. Kuring mah rek ngabuktikeun mulyana manusia nepi ka pelbah mana. Oke tuh akang. Dek ngabuktikeun pajar pitulung Allah teh cenah jauh. Padahal anjeunna parantos sasauran ngalangkungan firman di mana wae maneh aya keur kumaha wae eling ka kami ge eling ka maneh. Naon sababna? Sabab kodrat irodat geus aya di dewek. Kersa pangawasana jeung sajabatna ngan dewek teu boga naon-naon nyangakeun eda anjeun. Ta ieu kakawasaan Allah teh pan awasna geus aya di dewek. Pikiranana gerakna nepi ka refleks ieu senjata. Meureun jalan 500 mah. Tapi panangan akang refleksna ieu leungeun cepat. geuning leungeun bakal ngajawab kana pertanyaan teh euy. Oh kitu akang. Heeh. Matak sungut mah kaput atuh. Kaput ku bola we kaput. Lain kaput ku bola tapi kaput teh ku lapad-lapad jalalah, takbir, tahmid, tahlil. Padkurullah dikron kasiro dikir nu teu aya watas wangeunna. Kabeh dalalikir. Nah aya anu nemok teu dikir teh teh. Dikir gitu nemok. Jadi hotel jadi gedong teh hasil tina dalalikir jawaban leungeun. Radang leungeun. Marukana ulah dianggap enteng. Wah. Mun beunang mun teu sapat murid. Mun teu sapat tong ditanya. Kari meula kacang. Turusna mah geus aya ye. Teu sangka teuing. Ade, ulah coblak wae, puseurkeun. Lain mun lila lempeng kana ti koro deui. Heeh. Menang enceng atuh. Ulah barang ah. Wes. Lu curig teh papatong teh maning. Katipu ku pamola sorangan aing. Heeh. Matak puseurkeun. Lain lumayan ye euy. Eta Arjuna mah jago tembak. Ulah barang ah. Ulah barang ah. Sia bawa ngomong wae atuh. Coba lamun lempeng seseukeut kana hulu. Untungnya buntutna ngejebret. Balak tabalang tacilaka jelema teh kitu balanga. Leuh, ampun. Mangkaning ieu teh inventaris leuh. Ade bisi leungit akang inventaris. Ieu teh pikeun ngajaga negara bisi aya bancang pakewu. Bisa serangan di luar itu naon. Oh urang pulangkeun deui we bisi leungit. Anu dunungan. Kade hadir gede Kang. Anterkeun deui bae ah. Si leungit. Datang ke negara. Wah, di anehna teh. Lah namun dipake we. Heeh. Eta we geuning aya nu ngala muni hariput.
negara komisi efek dia tulus boro atoh aing teh dicokot teh duitna ku aing da barang aing dijualan kadea hadir ke deka anterkeun deui ku aing sileungit datang negara yai kaulanu kumaha itu geuning kalah dipanggul Raka Batara. Assalamualaikum. Teu nemalan euy. Oh, da ngaran-ngaran jelema geuleuh atuh. Bade nyangakeun ieu kagungan sieun etang deui we bilaya nu isya. Aduh, kalah beuki pika ijideun. Geuning hiji oge teu aya nu keuna sieun. Naon? Hiji ge teu aya nu keuna ka abdi. Hayang sia keuna. Nya da hayang teu. Tak geuning eta keuna sia. Eta ngabodor. Dunungan aing ngabodor meuli teu rame. lain tambah era Karunya nanaon anjing jika dieu erek dagang kulkas mah. lain tambah era mereka Sama era di meureun euy. Ya ye, kaulanon mulih. Wih. marupa aja kan dulu Marulih yo. Wih. gigi ge tuh geuningan Eta karesna nepi ka kitu eta jawaban ditanyakeun manusia nepi ka eueuh kaberak. awas lain patara we nya kangnya Alah, jang. Ngadaguan datang si Cepot ah. gitu kan sampai atuh ka jamari Ngadaguan datang si Dawala hari ngalang keur dipapageun ku Gatot Kaca na teh euy. oh gitu Heeh. tungguan we kan